Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah jenuh nu ngajawab salam moga-moga sing ditebihkeun tina kabingung. Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngawalar salam moga-moga sing engal angkat umroh. Haji Sulam di imah Sidilan nu ngawalar salam moga-moga sing punah tina rupi-rupi cicilan. Nu ngawalar salam didoakeun moga-moga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawalar salam moga-moga carogena sing engal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu kanat hasanatan limanittaqa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wattuqa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala aidan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Anu dipihormat ashabal fadil al mukarramun wal mukhtaramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidah, hususil husus, sesepuh atanapi pupuhu pondok pesantren Miftahun Najah Idrisiyah, sakulawargi teka kantun sesepuh pondok pesantren Nurul Huda, sareng sadayana para alim ulama nu teu diwincik di hiji-hiji disebatan saurang-saurang, tengirangan rasa hormat simkuring kamarantena. Anu dipihormat ais pangampih pupuh lemur Bapak Kepala Desa oge nu ngawakilanana, teka kantun Bapak Babin Kamtibmas utusan Polsek Pasirwangi anu parantos hadir, pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh di ieu wewengkon, teka kantun Bapak Ketua DKM oge sadayana panitia penyelenggara pangaosan anu ditumalikeun sareng meemut diisrokeun kalih di mi'rajkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Oge sadayana nu hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anom, santri nawal santriat, daramang cekokom aya, binunung, ceimas, bieti, cehasana, cerodiah, cejuju, biepon, aya Dewi, aya Bieis, Maeha, Maici, syukur raya matuh abdi badai ngadeg wios.
abdi ngadeg ageng rumaos geus mararongkeun pan aya geuning di ditu tuh di sisi jalan di kota aya martabak mini mubalige aya mubalik astagfirullah rumaos abdi badana penek janten kedah ngadeg ari nu penek mah anti panyawat darah tinggi margi darah rek nege moal cios da awakna penek di dia aya nu gaduh panyawat darah tinggi sok aya ubar nama di dapur masing-masing minyak keletik minyak goreng dileueut we sasenok 7 wengieun ece dintenan ka-7 parios ka puskesmas darah teh moal naek da leueureun ku minyak nu kadua nu penek mah sok cerdas sabab otak jeung hatena deukeut tingali Profesor Dr. Ing B.J. Habibie mampu menciptakan pesawat terbang Habibie cerdas sabab awakna penek matak ece eteh sing gaduh cita-cita gaduh putra gaduh incu anu soleh ece hayang-hayang teuing boga budak penek kawas abdi teraskeun pandung waktu penjajab acara nu parantos maparin waktu satur nuhun kana waktosna insyaallah abdi ngaos mualami dalila ge tara diarapalkeun ieu nu penting mah pangaosan mah singkat padat melekat insyaallah sim kuring balik mawa ilmu nu manfaat mararongkeun si ece eta ajengan irung jeung pipi meuni parebut kitu meuli lebu kacang polong mawarebig dina keran ibu-ibu ting parlong cenah mubalik raina Aldebaran halo jeung abdi bebas pilih bade kulem mangga barang tuang mangga abdi moal aya penekanan ka jamaah mustami tunuh wajar sareng mustami tunuh ngan lamun mubalik nu tunuh eta teh mubalik kurang sare cuma kurang ajar pilih pada barang tuang mah enggak pilih bare barang tuang da ubar tunuh sawareh mah ubar hayang mah enggak dan nu penting mah pengajian zaman ayeuna mah datang ke pengajian lain dahar jeung kakarang ngaji teh disuguhan jukut loba-loba teuing alhamdulillah abdi dionang jalmi pakir tuna ilmu tuna harta bati doa guru we kieu teh sebenarnya mah Kang Haji panitia Kang Haji teh katipu ieu teh da abdi mah sanes ulama warasatul anbiya tapi abdi mah mubalik warasatul opak warangina bingah tiasa tepang sareng urang kampung Cawene Koneng moal aya sa Jawa Barat ngaran kampung Cawene Koneng abdi sok mangihan kampung paling ge Cikoneng Bojong Koneng Gunung Koneng Cawene Koneng mah hiji-hijina sa Jawa Barat matak lamun hayang babari inget tah jelema hayang kenaleun nyieun ngaran teh ulah sarua jeung batur minangka di dieu tadi Majalengka aya kampung teh Borogojol ayeuna manggih Cawene Koneng lamun dileles mah aya eta teh SKJ sar bobogaan lalaki teraskeun urang sholawat heula wios sholatullah salam ala toha sholatullah billah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin sareng lamun ngaji kudu jempe bareng lamun ngaji kudu ulah bari nyoo
komo bari tibrasare bisi digonol kelong tiso sore persiapan belaan ngajait popoean dapetingna aya pangaosan nu ceramahna leutik aduh eta salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hirup loba nyeri hate komo teka bagi nu disalahkeun bapak majar maneh goreng rek gawe mangga hate mangga korbana dua aya RT jeung RW salatullah ala toha rasul salatullah salamullah yasin salawe mah 25 aya inyuk dina meja aweweja man ayeun lamun nganyuk tara alhamdulillah ngaraku sadayana salatullah cangkeun ya cangkeun Rasulillah salatullah salamullah ala yasin melikirai kacika muning ikan tuna ti cikoneng zaman ayeuna seurarai anu gelowing ngan hanya kalhun tuna iya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Alhamdulillah wengi ayeuna luar biasa karena emut ulama salaf baheula nyieun pangajian teh make merek dalam ngaji kawas nabi rek itba'us sunnah ngaji teh kudu unggal poe eueuh deui nu nyunah mah iwati santri halo Nabi mah ba'dana tepan ngaos unggal ba'dana tepan ngaos di payunan Masjid Nabawi ngaji kapungkur para sahabat subhanallah ngariwayatkeun hadis nepi ka murag kalakai korma ge kana pundak para sahabat maka lamun ngaji kudu unggal poe masyarakat teu sanggup ulama salaf ulama ahlu sunnah wal jamaah nyieun pangajian teh make merek saminggu sakali disebutna minggu sasasih sakali disebutna sumping sasih mulut disebutna datang sasih Rajab disebutna aya Muharram disebutna sumping sasih Sawal disebutna halal bihalal aya ngaji sawalan bo sok ngosok waos nu dipercetkeun naon namina teh lain odol pasta gigi dari ari odol mah merek pangheulana zaman Belanda Tipor et Liden Burden Heb Landen Hak zaman Belanda tahun 1816 pangheulana aya pasta gigi di Indonesia merekna ngaranna odol jadi odol teh lain menang urang Sunda dipercetkeun siga nu keur odol memang geus aya di zaman Belanda datang Pepsodent
disebutna odol, sumping Ciptaden disebutna, merek Ritaden disebutna, datang close up disebutna, aya merek siwak disebutna, datang mubalik disebutna. Astagfirullah. Karena daya tambah merek teh nama daya tarik. Ku ayana merek, alhamdulillah ngaji ge make tenda, ari mingonan ece sok kieu. Make sound system di tendaan. Unggal minggu we kieu bangkrut. Ku ayana merek, alhamdulillah disebutna cek pasantren mah indal itlak, cek bahasa sekolah disebutna brand image. Merek supaya pindah daya tarik abdi ti Tasik Sumping karena merek Rojaban. Abdi ge aya budak penaik datang ka dieu. Datang cai. Alhamdulillah. Teraskeun. Eta batuk lain ceramah. Make merek kapan merajaban ibu-ibu ge di Tasik gengna ge ngaranna Bringka ditu, bringka dia. Aya nu beurang wae rajaban teh, aya nu peuting, nu tadina tara patepang janten patepang. Kitu. Malah abdi gaduh bojo, kaleresan pun bojo teh awewe. Eta pun bojo lamun datang sasih mulut jeung rajab ngilu jeung ibu-ibu ngistrika baju aya nu koneng aya nu beureum aya nu kayas aya nu biru teh geus lunas teh enca jeung awewe mah lila lamun dangdan teh beda jeung lalaki mah 7 menit ge serepet ka masjid awewe mah lila jeung sakti kaum awewe mah eta jarum pentul ge digegel atuh teu daek kabeureuyan ditiung geus rupa-rupa sakapeung tiung nu normal sakapeung pan tiung teh siga stroberi beak meureun lipstikna dicokelan ku pentul korek datang ke pengajian sanaos sadesa da jarang panggih ku rajaban ku muludan bisa panggih awewe mah teu cukup sasalaman komo rajabana sadesa teu cukup sasalaman ngadu pipi aing marada kapok ngadu pipi teh komo jeung nu jangkung mah aing kalah kieu jeung nu penek kalah tidagor sirah make merek make banner ajenganna ge kasep na banner aslina mah geuneuk ta ieu teh efek kamera jahat sok bungah make banner untung aya pangersa di dieu pimpinan pasantren insyaallah lamun sorangan mah abdi sieun margi 3 poe kemudian pasti dipake moe pare ta eta moal wanian da aya guru di dieu mun uing wungkul mah pernah pan keur dipacokan hayam we aing teh ngaji di Malangbong bannerna leuwih gede ngeditna leuwih alus ngan sedih sabulan kemudian abdi nyimpang ka eta masjid rek ngaji ka Bandung maksud hayang kacai nyeribeuteung cek DKM Kiai kaleresan ieu masjid teh nuju direhab sareng WC-na wayahna Kiai kapengkereun masjid aya balong ditempo aya helikopter pacilingan gini nuna balong aya beungeut aing sabelah manya ya mau balik konang nungguan nungising teraskeun lain aing kan we pada kitu ge pangaosan ulama baheula nyieun pangaosan make merek ku batur dibid'ahkeun ku batur dilolalahkeun kan bae tuluikeun bu urang ngaji sejarah we cik ari urang dieu sok ngaos Quran tara oh sok Quran aya harakatan da aya aya jabar jeeran aya titikan bejakeun kanu ngaharamkeun muludan ngaharamkeun rajaban maneh ngaji Quran make harkat bid'ah sabab aya Quran make harkat lain zaman Rasul mah teu pernah miwarang Quran make harkat zaman Sayyidina Utsman tahun 60 Hijriah kakara Quran aya titikan baheula mah Quran teh gunul zaman Rasul mah
teu dibukukeun karena para sahabat nu apal Quran maraot. Akhirna Sayyidina Utsman setelah Rasul wafat Quran dibukukeun. Quran nu ayeuna dipake ku urang adalah inisiatif Sayyidina Utsman namina mazhab Utsmani. Jadi jelema nu ngaharamkeun ngabid'ahkeun kana rajaban jeung muludan maneh ngaji Qur'ana tong make titik, tong make harkat, cacak make titik harkat oge hese ngaji Quran teh leres. Sigana eueuh mun eueuh harkatan ngaji Quran maca Yasin jadi yes yes yes. Tah keprok kabeh resep aing. Siga sirkus aing teh. Alhamdulillah. Ulah kasamaran rupa ku ajaran-ajaran nu teu puguh. Saya tahu kita harus taat kepada Rasulnya, harus taat itba ka Rasul, tapi ngaji na sing angeus. Ngaji Quran sakabatur ngabidahkeun muludan rajaban ai produk bid'ah dipapake ai Quran make harkat teh eta teh bid'ah ngan bid'ah bid'ah wajibah tingali dina kitab Mafahim yajib antusoha kalangan Sayyid Alwi Al-Maliki. Quran itu ayat titikan tahun 60 Hijriah Rasulna ge geus teu aya. Ngaji kitu sing angeus. Aing segala bid'ah rajaban, bid'ah muludan, muharaman, tahlilan, banget sia kayak gitu bid'ah wati Rasul. Komo mau balik penek kieu eueuh di zaman Rasul ge nu kieu menyai ustad penek kieu. Teraskeun sok zakat fitrah tara. Sok dibayarna kunaon? Ku beas tingali dina hadis mun ek turut ka Rasul. Zakat fitrah teh ausoin min tamarin, zakat fitrah teh ku korma. Ai kabatur ngabidahkeun muludan jeung rajaban, ai zakat ku beas eta mah produk kias boloon. Lamun ek turut ka Rasul zakat fitrahna tong ku beas, ku korma. Tadi dia ajaran ke bulan puasa, dicawene koneng mah viral. Da zakat fitrahna ge ku korma. Engke datang lebaran, nyieun sangu korma, nyieun kupat weureu sugan. Ngajina sing angeus tiba ngajina terjemah ge geus kabatur ngecap ahli neraka. Da abdi kikian teh ngaji nu tadina teu sholawat jadi sholawat, nu tadina can sedekah jadi sedekah, nu tadina poho ka nabi janten teu hilap deui ka nabi. Alhamdulillah geus ngajina sing angeus kitu nya. Aing ge lila ngaji teh kur sare wungkul baheula mah santri teh budug dukan nu ayeuna mah. Urang teh leutik awak teh baheula teh. Awewe ge eueuh nu daekeun ka aing teh. Nya leutik hideung budug. Ieu teh bisa ceramah kieu teh ladang budug. Heueuh di pasantren gagaro. Nyakeun bae da budug-budug ge barorok. Eueuh budug barokah ari eueuh di mana ya budug barokah. Ih. Boro-boro bisa ka puskesmas ka apotek. Kuring mah kudang daunan we dikieu digesrek. Ku tatangga pasantren di Ubaran make jampe teh bismillah mimitina ka ditu mah jang jawokan. Bismillahirrahmanirrahim dug ilalang aya kodok di talian budug sia teu kapalang mending borok sakalian. Teraskeun. Jadi aya nama urang yakin yeuh kikian teh teu kabeh bid'ah dolalah insya mun kitu kawas di Solo aya 12 mulut tah ngadatangkeun Kiai Slamet ai sugan jelema pek teh muning bule di Maranian cai meunang ngamanianana di Parulungan aya nu dileueut nah make dileueut abi can boga we budak hayang ngaleueut barokahna aya dikecrot-kecrotkeun kana kios supaya payu aya nu can kawin wae jomlo teh diinum ngarah tereh boga jodoh nu aya mah nyeri beuteung boro-boro pamanian muning atuh. Halo, tanu kitu bid'ah dolalah mah da urang mah ngaji, alhamdulillah. Sok atuh ce aya mah tuangeunana dahar. Alhamdulillah. Teraskeun. Wios ngaosna bari heureuy wios. Da apa di dieu teh baju teh rapi urang dieu teh da seueur nuju garalo. Nya teh da parebut sareng aang. Sanes aang haji, aang ustad tapi aang surat. Aya BRI, aya PNPM di itu mau ngalperbo ngabring ka imah cenining.
aing dideleu teh keur kieu we janji anggota. Saya berjanji. Iya. Saya berjanji. Iya. Mudah-mudahan nu gaduh sametan sing ngalunas. Ya Rabbal. Aduh, omang loba di dieu. Insya Allah mudah-mudahan we barokah urang teu gaduh sametan dugi ka maot. Ya Rabbal. Teraskeun. Ulah tegang jeung Ustad Tasik mah da bari heureuy. Hikmah Isra Mi'raj ayat 3 sabaraha? Sabaraha? Hiji ujian. Naon cenah? 2 peringatan. Naon? 3 titipan. Sok bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Isra Mi'raj ti Ustad Penek ayat 3 bareng. Hikmah Isra Mi'raj ti Ustad Penek. Hiji ujian, 2 peringatan, 3 hiji bisi isuk aya nu nanya nu teu ngaji ece peuting ngaos abdi teu kaburu budak ceurik wae ti mana mau balikna ti Tasik sangarana duka lah pokona penek-penek itu da ustadna ge hideung santen ngan santena bahe naon nu diomongkeun ku kiai kitu ta eta teh pangajian nu teu jadi rejeki jadikeun ieu pangajian teh sing jadi rejeki. Da urang menganggap rezeki teh imah mewah, mobil weuteuh, sawah lega, kebon ngaplak. Eta ge rezeki sumuhun, tapi aya rezeki nu matak poho urang. Sateu acan ngaos, urang sok maca doa ti leuleutik. Robbi zidni ilman warzuqni. Ilmu jeung pemahaman ge rezeki. Matak di pengajian mah tempatna tenang, tempatna senang, mana buktina taroskeun ka ibu-ibu pamimingonan nu hese sare ge datang ke pengajian mah jadi pangpinterna sarena teh. Komo tadi poe Jumaah di masjid tempatna tenang, tempatna senang, taroskeun ka bapak-bapak balasku tenang di masjid khutbah gitu kadenge. Matak abdi ngajina rek ningali situasi jengkon ibu-ibu aya nu geus cai wae aya nu diukna jadi standar 2 standar hiji nu kieu aya nu kieu beureun ajengan keur mah leutik ditempok nu meletet atuh tinggal kopeahna wungkul meuli huwi ka Cilemu ku ibu mamah dipetikan mun ngaji tong lulungu nu ceramah ngaleutikan ngaji di bungbulang ajengan ngajina tong heureuy mangga cek abdi mah kumaha nu menta abdi teh tungkul we bari mawa kitab ipis ditempo teh mustami teh beak aya ge nini jeung aki-aki lengut teu sadar digigir teh kanang doma deket lapang teh gegerebegan doma teh da aya nu ngajak diadu si nini jeung si aki kieu wae bareng turun teh cep ajengan alhamdulillah ngaosna nyerep kana kerah ngarelai kabeh. Bu, hikmah Isra Mi'raj nomor hiji ujian. Naon ujian nu dipasikeun ka Kangjeng Nabi punten maqobla cek bahasa santri ma ba'da sateu acan saparantos Isra Mi'raj cek bahasa akademisna disebutna pra jeung pasca sateu acan sareng sabada Isra Mi'raj Rasul diuji ku Gusti. Aya nu jarang dibahas di mana-mana sateu acan Isra Mi'raj aya ujian nu jarang diungkapkeun naon ajengan baheula zamanna Rasul sateu acan Isra jeung Mi'raj umat Islam dalam keadaan lapar nu parah heureut pakeun pungsat bahan paila disebutna nepi ka umat Islam 3 tahun di embargo ekonomina ku kafir Quraisy teu meunang dagang teu meunang usaha umat Islam teu meunang bertani umat Islam dalam keadaan lapar nu berkepanjangan umat Islam punten mun cara ayeuna mah di lockdown bu
kamari corona mung 2 tahun zaman Rasul mah 3 tahun bari teu bisa keluar saeutik-eutik acan. Akhirna umat Islam nuang jukut aya keur corona di dieu nuang jukut. Zaman Rasul mah parah dugi ka jukut nu aya cucukan ge dituang ku umat Islam. Berdarah bibir umat Islam karena nuang jukut. Di jazirah Arab jarang jukut dituang ku umat Islam. Balas ku ngabelaan nyawa supaya teu papisah jeung badan. Akhirna umat Islam nuang jukut. Bu, keur corona kamari boro-boro tukang usaha mubalik model abdi ge seueur nu bangkrut. Meus ngabatalkeun ajengan teu cios. Lamun aya nu nyebut mamanawian berarti eta rek mere jadwal. Lamun hapunten anu kasuhun eta rek ngabedokeun. Keur corona mah tegang nguping ambulan kamari. Di mana-mana eta. Batuk ge sieun kamari. Urang ke rumah sakit nyeri lambung. Ustad punya batuk? Nyaho aing keur batuk? Tidak cek aing. Ustad punya flu? Tidak, nyaho aing keur salesma. Nempo batur positif, abi mah negatif, ngan pun bojo positif, boga deui budak. Pan aing teu ka mana-mana eueuh gawe, eta we nu dihanca alhamdulillah. Boga budak ngaranna pan diaranan uyuhan ku urang ayeuna teu diaranan cep suebia ge. Pan disueb batur mah aing mah boga budak. Boro-boro tukang usaha, tukang usep. Ih putus asa mangku naon teu ngusep, eueuh nu nyangut, da laukna make masker kabeh. Halo. Abdi maka kota taat prokes, mawa masker, mawa hand sanitizer. Ngan ngaji teh eueuh nu make panggung sadayana ge di masjid we, teh lain di zona merah di masjid ngaji teh ngan asup kana lawang masjid teh beungeut teh geus disemprotan siga hama wereng aing. Zaman Rasul tahun 618 Masehi, 1 tahun setelah acan hijrah Rasul sedih ningali umat kalaparan. Eehna umat Islam seperti eehna sapi. Aing sopan ti Tasik ka sapi ge nyebut teh pan Sunda ge beda, abdi jeung Garut, abdi ti Tasik, ibu urang Garut, da sok aya bedana, boh dina lagam bedana. Di Tasik jeung Tasik sok aya bedana, aya nu lempeng bahasa teh. Dari ngaji di sisi jalan mau loba iklan tuh resep. Aya mio, aya pario, ketadi Avanza. Keun da ngaji sisi jalan mah aya bahan ngarenghap ajengan. Bu, di Tasik aya nu lempeng bahasa teh ece bade ka mana? Bade pangaosan. Kitu. Aya nu kieu we ece bade ka mana? Ece. Lila temong Tasik Kidul bade pangaosan. Komo abdi ke lembur pun aki daerah Langkap Lancar, lemburna almarhum Kiai Haji Mukhtar Gojali. Subhanallah di pun aki mamunanya teh lila gitu. Asik ya urang Tasik ka dieu. Iraha di Tasik. Ku abdi dijawab, "Kota di jam 8." Sigana nyepertikeun mobil jeung motor ge beda jeung urang Pasirwangi. Urang Pasirwangi mobil jeung motor tabrakan jebret. Urang ditu mah lain eta mobil jeung motor tabrakan jebret. Tibang antel jang eta. Cek aing ge rame ngaji jeung aing ada. Kieu we geus bebas ngomong moal ka dieu deui ieu hari eueuh nu ngulem lah bae. Bu abdi dionang ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat paliditueun kota Banjar namina aya dayeuh luhur, aya Salem, aya Bantar Kawung, Jawa Tengah ngan bahasana Sunda, da deukeut ka Banjar. Eta mah rada aneh Sundana. Abi sok disuguhan ku panitia model bieu. Kiai mangga dicatu, kiai sok mangga dicatu. Ceuk aing teh aing ke meuni ada ngap hayam ieu. Mangga kiai nyatu kiai. Ku abi diwaler ditampi Pak, mangga abi bade lelebok Pak. Ngaji di Banten geus beda deui, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Serang, Seri, malah aya genep uihanana sasih Rojab ge. Beda sok disayogikeun kamar ku panitia janari da ngajina lobana beurang ibu-ibu teh. Ih, da nyebutna teh kiai itu gerak ka kamar heula bilih bade kokojoran kiai. Aduh, iya.
eueuh deui bahasa nupang alus nama Cianjur kaum. Cianjur turunan Raden Sopan. Kiai mangga dituang ya aya peteuy anom. Waduh. Kana peteuy ngora ge nyebutna peteuy anom. Sigana kana hulu peda ge mas taka peda. Bo silahkan sok bahasa Indonesia mah tapi punten eueuh deui nu pangringkes-ringkesna bahasa mah bahasa Sun. Cek bahasa Indonesia dia sedang berlari kencang, cek Sunda mah bertek geus. Teu kudu hese, cek bahasa santri mah izan henteu itnab. Halo? Halo? Teu kabeh bahasa Indonesia Sunda di Indonesiakeun teu bisa. Ustad, saya lagi banyak masalah, saya banyak tertular buntut harimau. Gelo naon, oh katepaan buntut maung meureun. Sok, silakan anak ibu diajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar ngan ulah poho karena bahasa Sunda. Ayeuna keur krisis di lemur, make bahasa Indonesia we ka budak teh. Abdi kamari ngaos di SD teu apal tuang rama teu nyaho naon Ustad rama teh. Budak ayeuna coba. Rama, tuang rama saha jenenganana? Ngahuleng, Ustad naon rama teh kitu. Bo, inungna ngajarkeun bahasa Indonesia. Dedek, kumamah teh kamu teh dicari-cari ari gok teh kamu di sini. Hei. Anehna eta ngomong. Ari cek budakna teh mama dedek ikut diem kamu jangan milu. Wah, hayang seuri aing. Komo dinina tah. Punten Pak Haji kasepuhan akang pimpinan pesantren Miftahun Najah sareng Nurul Huda oge sadayana ulama abdi ngaosna kieu da ari teu kieu kumaha sok kalah baralik. Dieu teh lain ek niat ngabodor jadi supaya jelema teu incah maksudna mah. Tapi rek baralik mah sok we da aing atoh mobil di dinya tah. Bo. Da eta mau ngomongna teh ninina jeung akina ari usum lebaran marudik incuna teh. Dedek, kamu jangan papanasan, nanti kamu katura lengan. Allahu Akbar ari ngomong bahasa Indonesia tak kitu. Ibu teu bisa di bahasa Indonesiakeun nya celom giriwil. Celom giriwil sok Indonesiakeun. Hese nya menganclom dan menggiriwil eueuh. Teraskeun. Bongannya ngonang nu kieu bari disusul-susul kata sih eta panitia kabarumi akhlak panitia sae padahal abdi mah masing ku WA ge sok datang aya we gogoda eta sabat aya we mangih dina tahun 2 tahun sakali mah panitia nu nipu ka aing bener alamatna mangan masjid poek cek aing ti dinya we uing muncul bae aya nu nipu sakali cek datang deui aya cenah ustad da rajaban di dieu mah 2 minggon deui goblok sia cek aing eta mah henteu ari nipu mangan salamikeun tanggal ka abdi di dieu mah matak Pak Haji ka ditu wah sabaraha kali ngabejaanna ge unggal usik ajengan tong hilap ka cawene koneng aing ngapangheulana inget da pang anehna ngaranna ge so kurang dek di Inggris kendet cawene kaneng aing aya lembur ya moal poho borogojo jeung cawene koneng sok teang dina Google ku ece tak ku barudak ngora cawene koneng nu muncul di dieu wungkul coba Cihideung beralak ratusan ari saur pangaresa ti dieu ti Nurul Huda sareng abdi nembe cali cenah da cawene koneng teh baheula aya istri nu geulis oh cewene koneng oh kitu tapi di tempo ge ieu ge gareulis saware da gareulis nu penting mah teu kudu galis neng nu penting mah menarik gitu teu kudu galis nu penting menarik gitu sok di India kunaon loba nu marancung suku Kurdi tapi da teu menarik
Di Arab nu geulis teh nu mancung, punten cek urang Indonesia, nu mancung teh geulis disebutna teh. Di Arab mah da marancung kabeh. Jadi cek urang Arab mah nu geulis teh nu mancung, nyaeta nu nong-nong tarangna. Matak lamun ibu boga parawan nong-nong tarang hese jodoh ka urang Arabkeun. Seksi disebutna. Dina kitab balagoh aya Sauda wadihatul jabid, Siti Sauda nu lega tarangna. Allah salah laki di nu lega tarang cek awewe Arab eta teh kasep. Kumaha we aing. Aing mun ke Arab keur umroh sok diberi hadiah kurang Arab. Ieu teh cenah seksi ti mana? Nya aing penek nya tarang lega cek. Pugu pamajikan aing ge katipu nu pikayana ge da meunang hipnotis si Dewi muka aing teh. Ari geus eueuh nu daekeun baheula santri mah cinta ditolak tasbih bertindak tenang barudak palama ro'ainahu akbarnahu ta eta aing mah teu kudu hese pelet mah teu kudu macaya sallallahu ala Muhammad ribuan bercahaya ari kasorot lampu mah halo alam bener eta teh asal poe Jumaah itu ijazah tipun guru mah terus sallallahu ala Muhammad menang 1 juta we sallallahu ala Muhammad beda wibawa teh kitu teu urang ge penek cek pamajikan mah ku ain anak ge ayeuna mah bulan Rajab atuh aduh da puguh manehna tara nyangu sok aya kardus di panitia dukan sanes-sanes nyiniran panitia di dieu ieu mah di ditu sok aya kardus kitu nya jadi teu masak henteu ngahaneutkeun we jaba ayeuna bulan Hulu teh ka salaki teh abane ibaku cihaneut sia mah kumaha setoran cek aing siga angkot abi mah daripada micen pamajikan moning lamahan deui kajian diriungkeun aing abdi gaduh putra 2 ti 2 bibit mah nya bibit abi sareng pun bojo ai sorangan mah moal jadi atuh geus sudon ka urang teraskeun aing jadi poho deui ibu Rasul diuji ku Gusti umat maraot pengikut Rasul tinggal 70 deui nepi ka budak leutik ge maraot. Naon deui nu dipasihkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi ujianana nyaeta Rasul dikantunkeun ku 2 pahlawana hiji istri nu dipika deudeuhna garwana nyaeta Siti Khadijah nu kadua Pak Man nu bela ka Kangjeng Nabi nyaeta Abi Thalib. Bo lamun salaki hayang leungiteun teteh ece umi neng pepeujeuh sing jadi istri nu sarolehah. Ih Siti Khadijah mah tuda ka Rasul teh nampi wahyu pertama disimutan Rasul teh da menggigil atuh muriang Rasul teh jeung iklan loba tuh keun heula sina beak heula motor bo nepi ka gigil kieu tah katiisan Rasul enggal disimutan dilebetkeun ka kamar didoakeun Rasul ti luareun kamar Rasul singkiat sing aya dina kasalametan rek angkat-angkatan dijajabkeun nepi ka lawang panto geus teu katingali Kangjeng Rasul na melebet deui ari ece sok kitu tara aing ge pamajikan edan eling puguh diajar seuri nu bener kanu jadi salaki seuri nu leres teh cek ilmu komunikasi ka kanan sasenti ka kiri sasenti tingali mun ka dieu 2 senti 2 senti dia maka kiri sasenti ke kanan 4 senti datang salaki geus ditanyakeun bebeunangan mana salaki ge can orot pan kesangna awewe nu alus mah pan pasihan heula cai saloge teh tah eta aqua tah ieu teh aqua teh cai herang teh cai murah cai herang mah cai paranti ngubaran nu kasurupan di tasik sabab ajengan ngaleueut cai herang anggap we ajengan keur haus aja ka aing kasurupan jauh-jauh ti Tasik urang ngaleueut heula sugana jeung aduh ieu teu dibuka cai
herang. Jika bibir pecah-pecah dan sariawan, minumlah cai herang. Alhamdulillah. Jadi batuk. Bu, kunaon Nabi can ngaleut susu sok emut we ke Pun Bojo. Saur Pun Bojo, silakan mau ceramah ke Pasir Wangi, tapi syarat jangan pernah nyusu di luar. Jadi henteu cai herang deui we, da teu meunang nyusu di luar. Tiis. Alhamdulillah. Coba aing ngaji lempeng da barali kan. Para saderek sadayana ini orang tos dugi deui kana sasi saban namun urang masih kena roda. Hikmah tina Isra Mi'raj aya 3, 1 ujian, 2 peringatan, 3 titipan. Ujian naon? Hiji Rasul kapungkur pan umat teh kalaparan kapungkur teh nya. Jeung ieu loba pot kemang. Eta teh ibu-ibu teh bersatu kabeh. Bersatu beak we. Sok lah. Bae aing ngaheureuy ge bebas tak moal ka dieu deui ieu lah are nu ngelem. Alhamdulillah. Siti Khadijah mah udah ngagugahkeun Rasul ge beda. Kaos urang huda komo duitan. Tingali Siti Khadijah ngagugahkeun Rasul kana kupingna teh kieu kana kuping Rasul teh. Kum ya Rasulullah, kum ya Habiballah. Hek salaki ece teh RT, kum ya RT. Gitu. Kum ya Rasulullah. Sok bari dicium gitu. Aing ge irahat teuing tara aing. Gugahkeun, Pak, gugah, Pak, gugah. Mangga. Insyaallah tibra salah kita. Nyebut bapak mangga, nyebut ayah mangga, nyebut papih mangga, bebeb mangga. Da bahasa mah teu meuli ieu ngan kudu singkeuna kana kekecrek. Pih mau kemana? Papi kan mau ngarit nih. Waduh, eta papi ngarit. Ari mamih mau kemana? Biasa mamih mah ngaramet. Waduh. Kos budak zaman ayeuna SMP, duh, teuing ti kampung ge, ka bapana mung nyebut bapak, ka mamahna mung nyebut mamah, komo nyebut emak mah gengsi. Ayeuna mah ka bapana nyebutna bokap, ka indungna nyokap, ayeuna mah wakap meureun. Sigana aya ninina mah nyakop. Gugahkeun Pak, gugah Pak, gugah. Hese hudang tarikan, Pak hayang barokah Pak, gugah. Pak hayang barokah Pak, gugah. Pak hayang barokah, gugah. Hayang barokah Pak, gugah. Hese hudang kudu dikumaha. Ta eta radikal ya awewe ya. Aing beri diuk ngeunaheun nangtung mah karunya si Neng carangkeuleun nu di handap. Bo. Aing sigana posrona ieu ngaji. Ibu. Awas kabel bisi nyetrum. Bo gugahkeun sing leres. Pak gugah gitu hese hudang pan teh ulah di Banyur saya nama Pak gugah Pak Allah la ilaha illallah cek salah kita nitah paeh ka aing. Bo Rasul dimaksum ku Allah manusia sempurna, tapi ketika dikantunkeun ku nu janten bojona ditampakeun sifat a'radul basariyana. Ceuk bahasa akademisna disebutna sense of human, ceuk bahasa tijan disebutna a'radul basariyah. Secara padoil jeung pawadil ditampakeun ku Allah. Ternyata Rasul lemah dikantunkeun ku nu janten bojona. Sepertiga Arab milik Khadijah, seep kanggo perjuangan agama. Bu, bujeng-bujeng abdi jalmi biasa sareng di dieu Pak DKM, Pak Kepala Desa, Pak RT jalmi biasa. Kangjeng Nabi ge dikantunkeun ku bojo mah lemah. Bu, abdi saur guru Riz, abdi teh nami teh Nuris Anwar. Nya, saha Bu? Nuris. Da baheula aya kiai di Jombang namina Anwar Nuris. Jadi aing dibalikeun supaya teu sarua cenah teh. Da pun biang teh meuni resep ka Kiai Anwar Nuris teh. Doktor Kiai Haji Anwar Nuris, sekretaris NU.
aing teh dibalikeun sigana abi mun lahir di WC mah ujang paralon beureun cicing keur dinas pengkolkeun ku urang bo saur guru ris mun maneh mulang mukim ka hade sing tepat milih pamajikan sabab perjuangan maneh setengah tanagana aya di pamajikan setengah nyawa maneh aya di pamajikan jadi rek jadi nanaon ge kumaha pamajikanana jadi awewe mah bisa jadi vitamin bisa jadi virus sekali deui bisa jadi vitamin bisa jadi madu bisa jadi racun abdi bade naros ka ibu-ibu jeung sadayana hoyong di madu hoyong di racun aya ibu-ibu di Bandung mah ngomong ngajengan aing mah bae we racun daripada di madu ibu mah ngaborong pahala we da awewe mah loba libur ibadahna teh libur kuhet 40 poe kadang 60 poe nipas salat lagi loba kapotong matak awewe mah loba pahala di luar eta punten ibu-ibu nyuguhan cai kanu janten caroge saur rasul pahalana sami sareng umroh asa sing ridho ikhlas kanu jadi salaki mah kopi nyokot ku sorangan boga kokod ieu teteh teh apaleun pahala teteh nyeseh kolor nu jadi salaki 200 dosa leutik dihampura ku Allah kolor salaki selempak salaki diseseh kuleungeun ece 200 dosa leutik dihampura ku Allah matak nu boga mesin cuci pepeja sakalian kolorna jeung selempakna kuleungeun aja montong ku mesin cuci engke nu ka surgana lain aja tapi mesin tah geuning mah nya ya merek Sanek ece nu halo awewe mah makhluk capek leres ibu petak bapak singnya ka bojo naon kitu bojo teh nya capek teh awewe capek matak awewe mah makhluk yang ingin didengar karena wanita ingin dimenger kodong deh sopang menangkeun duh so awewe mah mun curhat kitu aya jamaah istri curhat diserengan ku mahramna taranya diakeun jawaban dan kege jawaban aku soranganana ajengan abi teh pan cenah ayeuna teh kieu hirup teh pan salaki teh kamari teh balik ti ditu ti Korea nyapan jadi TKI di Korea ayeuna teh duit teh teu pugu ka mana kitu baheula teh padahal gaji teh gede hayeuna we salaki teh dahar sare modal sagala rupa jengan pugu budak pan sakolakeun duit teh ka mana puguhnya da ece teh lain teu inget eta teh kewajiban kudu kumaula kanu jadi salaki teh kaudana mah ece teh ulah bedegong ko eta nyaho cek aing teh kudu curhat ka aing jadi awewe mah ditanya sekecap ngajawabna mah 200 kecap mohon cek salakina mama artos nu 100.000 kamanakeun apal ieu zaman ayeuna sagala naik beas naik kamari kapan nyoho ieu nyokot gas geuneuh kali dibayar 2 kali nyokot kapan rokok 8 bungkus karek dibayar 2 bungkus komo si bungsu mah jajan pan 50.000 teh geus teh cukup ya jadi salaki teh mikir hayeeh we duit 100.000 teh ditatanyakeun aluk mah dibere pamajikan teh ieu lieur ngatur-ngaturna teh ya nyaho teh kamari iuran kematian teh KRT-an ditambah kapan kamari iuran rajaban ieu lieur jadi pamajikan teh ngatur-ngatur duit teh duit zaman ayeuna 100.000 tanagaan ditambah kapan orang teh mikiran wadak beungeus teu kabagean ya jadi salaki teh mikir hayu we nanyakeun padahal salaki masa kecak seuri da rumasa jadi saur ahli psikologi mun bojo ngamak sing bekas da awewe geus bekas masuk cager sing kaluar unek-unekna ulah aya nu nyesa mun nyesa saeutik awet 2 minggu teh tuh betul tah iya nu tukang protes ka salaki teh aya sing gede milik teteh ya robbal eta salaki ngadengekeun pamajikan keur kitu abdi gagaduh bojo ngamak wae aing cicing aing cicing meureun asa diledek di alungan cangkang aqua meureun maksudna mah ek ningang aing teh langsung ngelok tak awewe eta teh urang da du salahna memang tapi awewe mah sakumaha salahna urang sina bekas heula geus bekas geuwat teh tangkep Pak kep kumaha cenah kep cager barudak kana sanajan can karawin ge akang mah baheula kawin teh 30 tahun da teu payu pan aing mah baheula
Ken bae santri mah jo bae dah jomblo nu getol bae ibadah. Amin ya robbal. Kunci ka awewe mah dua ku akang dibere. Hiji kuncina kunci Fortuner, nu kadua kunci Innova tere eta mah. Teras keun jang santri mah insyaallah ku Allah. Tah salagi hirup mah jodoh mah aya tenang. Ulah baperan ku awewe diputuskeun mah. Lah kalem naik kana tengkal kalapa tempo dunia teh lega keneh. Ya Allah. Ya Allah, tah eta ulah cengeng jadi santri. Akang baheula ya Allah ku awewe dengan ngapalieur we ka aing teh. Bener nage aya nu bogoheun cek indungna ulah. Mah desu masa depan suram. Pan aing sukses ayeuna isuk-isuk hees. Halo. Nyai maneh bogoh kasih nuris. Mana bogoh kasih nuris reka manakeun beungeut mama astag beungeut moal pinah kana bujur cek aing anget itu aya budakna nu daek kolotna teu satuju aya kolotna nu hayang boga minantu santri budakna mumuleun aya we si Dewi tah dihipnotis ku aing di Mekah eta di Hotel Hilton kolot mitoha jeung anak mitoha dibawa ke Mekah kumaha ngomongna cek mitoha teh nyai penditu mah nyai tara neng daerah Ciawi mun maneh cenah nolak si AA hanyakal tah naon kitu ya mamah ya di tanah suci ada ku aing kudu buduk dibayar cek aing teh di atas kesuksesan seorang laki-laki banyak penyesalan para calon mertua sakitu we teh aing tak kitu atuh madak ngaji sing istiqomah turut ka guru alus ka kolot tawasul kolot nu wiladah kolot nu mustafadah agungkeun hasil hirup mah teu kudu beunghar nu penting mah tuh ya asal butuh aya kitu hayang mobil aya kitu teu kudu beunghar da urang mah makhluk sakti batur mah melak cau teh 1 tahun aing sajam setengah kamari ngaji ti Cika Thomas dibuka teh cau tuh dina kardus teh batur nyieun opak 2 minggu geus sajam setengah di Cikalong dibuka opak teuing ai ti cawene koneng manaon teu nyaho aing geus eta halo teras ke bisa teh kitu ieu mah tuh abi mau ke rumah santren ge juhein atuh terang juhein juara HS internasional ngan padah mun dititah ku guru terang ngutruk sakitu masing dicerak-cek dititah ge aing mah tarang ngutruk aya babaturan nu jago ngaji ngutruk wae ayeuna teu payu kana ikro-ikro acan nari aing nu belegug manggung aing cek babaturan turun Aisyah bieu kasurupan da poho meureun deket batur eta pas turun Aisyah cenah bieu kasurupan geuning saya jadi mubalik aing mah teu percaya nepi ka kitu babaturan ka urang cek aing teh da aing teuing jadi kieu cing teh kataripu urang cawene koneng ge daratang ka imah da abi mah pan kieu imah santri restan ieu teh nya kobo mun bisa ngaji teu bisa nya kitu we pokona teraskeun jadi istri pak lamun keur ngamak ulah sok iya kena antap ibu ge sarua mun bapakna keur ngamak ulah sok nemal obo ibu cici ngamak keneh cici ngamak keneh salaki cicing ngamak keneh singsatkeun anrok cek kembalilah ke tempat asalmu kapan eueuh hiji lalaki nu lahir lain tina rahim ibu sadayana ge ti istri jadi sina kembali we ke tempat asal geus da lalaki ge lahirna ti dinya cicing parawan tong seuri da can ngalaman tapi nana hatena mah kaharti alhamdulillah astagfirullahaladzim singnya kabojo kawas rasul ai keur barobogohan di jalan raya katingali naik motor ge meuni kieu ieu punten katongengan kasep ieu teh jokna teh di jangkungan ya Allah eta teh can kawin tahu ajar kawin coba dibere anak 5 da kieu tuh mata kawewe maloba katipu kulalaki kumaha keur bobogohan tidak ada yang kumiliki di dunia ini kecuali dirimu nah
ari geus kawin teu boga nanaon, motor nganyuk, dispenser ngiridit, imah ngontrak, dah rumah tangga jeung amat teu boga nanaon. Pan aing mah ceuk lalaki teu salah, tidak ada yang kumiliki di dunia ini kecuali dirimu. Motor teu gablek, imah teu gablek. Tah kitu mah takna lalaki mah bisa. Komo santri mah jurmiah, jujur merindukanmu itu indah. Aduh. Nah, dikeprokan deh aing siga Japati. Nun mati bertemu ba adalah iklab, masa neng ketemu tidak pernah ijab. Waduh. Melihatmu itu seperti apotek bangkrut ya. Kenapa gitu? Kan nggak ada obatnya. Aing kitu we lah. Da budak ngora di harareup bisa rees. Santri palinter santri mah. Baheula ge. Mangga Pak, pilih bade ti payun. Sing salamet Pak Babin. Oh, bade aya bujengeun deui Pak Babin pengawalan suara. Mangga. Alhamdulillah. Sing sehat urang teh. Nya polisi mah da mohon abdi negara Pak. Doakeun abdi baheula yang jadi tentara jeung polisi tapi awak abdi mah teu ngadukung. Tuh ka aing teh anu nyebut pendek segala. Mangga Pak Wilujeng, Pak Wilujeng. Aslina abdi mah Pak. Bebas jeung abdi mah bebas Pak. Mangga Wilujeng Bapak mangga. Aman di dieu moal aya nanaon, moal aya kerusuhan, moal abdi wani diriungkeun Pak lamun di dieu. Da teu aya anu ngaraos bebuk-bek mah teu aya. Matak aing panggung gede-gede teh ngadena loba barudak ya itu kan. Abdi mah sok aneh di nu hajatan panggung gede teh da moal aya mobil edan atuh moal. Teraskeun. Tah di jalan mau ni karyo. Aduh. Nah, ari geus boga anak 5 mau jadi kieu. Kuduna bojo teh cepengan. Kawas abdi nurutan Kangjeng Rasul sok sakali-kali peperieun sunnah nu sanesna teu kadugi cepengan bojo teh komo ka pasar Cikurubuk mah jeung ka moal dicecepeng ku abdi. Ustad cek nu jamaah nu manggihan ustad meuni romantis lain romantis mun dikencarkeun balanya aya dilepaskeun mah pakpik pak we leungeunna teh bo Pak punten aya hiji pagawean awewe nu teu beunang dipigawe ku lalaki nyaeta balanya nepi ka jero kios teu meunang karasa ku abdi lila balanya na 50.000 aya nawarna sajam setengah samarukna meureun di ditu teh simut teh leuwih mahal di dieu murah di ditu leuwih murah di dieu asana mahal pek teh leuwih mahal balik deui ka dieu. Lalaki mah singkat mang ari eta sorban sabaraha 100.000 tiasa kirang teu 80 we di duitan we. Nah ari awewe mang eta sorban sabaraha 100.000 tiasa 40 teu mah pada mah paehan we teu tukang dagang teh. Bu matak pamun pamajikan akrab jeung tukang dagang tong tiburu eta teh hiburanana hiburan awewe. Awewe mah kitu duniana aya awewe anu gering asli aya anu gering kurang piknik gitu. Kawas pun bojo meuni asara reget awak teh para rusing mager malas gerak. Aduh gawe ceng pamajikan ustad geus ya mah meuni mager ya para rusing pokona mah jenuh boring. Hayu atuh urang ka Asia Plaza hayu tah eta teh awewe kurang piknik eta teh sing peka lalaki teh. Halo, teraskeun. Rasul dikantutkeun ku bojona dipunculkeun sifat a'radul basariyahna. Rasul sedih ditinggalkeun ku nu janten bojo. Nepi ka dinya Rasul diuji ku Allah. Tidak, Rasul dikantutkeun ku nu janten pakmana nyaeta Abi Thalib. Pakman Rasul aya 12, aya hiji pakman nu bela ka Kangjeng Rasul nyaeta Abi Thalib. Bu aya orok nu disusuan ku letah di dieu. Iwati orokna Kangjeng Nabi nu kantos disusuan ku letah nyaeta letahna Abi Thalib. Sateu acan Rasul dititipkeun ka Halimatus Sa'diyah. Rasul ngecrotan letah mamangna saking cinta dan sayangnya Abi Thalib kepada Nabi. Letahna dijulurkeun dikecrotan ku Kangjeng Nabi seperti layaknya nen padahal eta mah letah mangna. Sateu acan dititipkeun ka saha ka Halimatus Sa'diyah ibu susuna. Bu
dagang ke negeri Sam tadi anggap alo ieu mah pun anak, di mana ada Muhammad di belakangnya ada Abi Thalib. Abi Thalib na wafat, Abu Jahal sieun ku wibawana Abi Thalib, Abu Lahab sieun ku wibawana Abi Thalib. Tiba-tiba mang nangantunkeun akhirna lemah perjuangan Rasul, ngarasa Rasul lemah perjuanganana, teu aya benteng pertahanan keamananana. Bu ngan hanyakal Abi Thalib ceuk kaul nu soheh teu pernah asup Islam. Rasul cerik, ya Allah, Rasul nangis, ya Allah peparin hidayah pun pamanku. Allah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. Matak untung ka urang cawene koneng, ibu kantos tepang jeung Kangjeng Nabi ngimpi boro-boro panggih ge ngimpi gitu kantos. Hirup 1400 tahun setelah Rasul wafat, tapi pageuh nah teh iman, nah nunggal poe panggih jeung Nabi, malah mangna Nabi teu daek iman. Abu Jahal ge mangna Nabi, Abu Lahab mangna Nabi, Abi Thalib nu cinta ka Nabi teu iman. Nah ari Cetitin, Cejuju, Bi Imas, Ceeti hirup 1400 tahun setelah Rasul wafat, nah teh pageuh iman sanajan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Alhamdulillah, di sanalah berhargana nikmat iman jeung kita tidak pernah bersua dengan Nabi, bertemu dengan Rasul, tapi hate urang pageuh dipasihan nikmat iman jeung Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena kesejukan sinar wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Nempo biwir teman. Ya Rasulullah, ya Habiballah, akui kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Aya sora panjang biwir kudu dipanjangan aing mah. Beda jeung kori nu tadi aralus teh daya bakat urang ge lain teu diikhtiaran dikuras geus. Sora teh ngagaleong we. Alus na jang sora teh alus kene repehna daripada kurona. Aya babaturan jang nu anyar ieu nu anyar dikuras tapi cales mah eta babaturan ieu keur plu meureun dipaksakeun kuro. Bismillah pelenung eta leho crot. Eta aing mah mung aing jadi kori teh tidinya. Keun bagian nu tiluan lah. Atuh meureun sagala dibeakeun ku urang ulah karunya agehan batu. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngasuh budak neun Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Betaheun ieu mah ngasuh budak. Buah. Tuh 10 kali nyebut bak teh budak teh teu ngarakalongeun. Aya budak teh nu kieu tah, war ieu budak saha? Ku indungna teh ieu budak saha? Ari ieu budak saha? Mun budak bisa ngomong pan aing teh anak sia mah tuh. Ditanya wae. Ieu mah dibere lagu nu ieu, bila ingin melihat ikan di dalam kolam
tenangkan dulu airnya sebening. Cek aing ge jeung nini kaca. Pasti budak teh jadi tukang nguseup karena melihat ikan di dalam. It aja sing bungah boga salaki tukang nguseup, sabab tukang nguseup mah tipe lelaki setia. Kukumpul wae di dagoan komo ece. Ngan padah tukang nguseup mah moal maju, upami maju tiga jebur. Halo. Ieu mah dibere lagu nu kieu. Ho 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 kieu budakna basah-basahnya. Tak kieu yang mah budak diasuh ku ieu. Sakitnya di sini di dalam atuh budak teh nyeri hatean geus geudeung. Bu, kumaha barudak? Ceuk aing ge tuh. Nini ge wel. Alhamdulillah. Tingali aja ke setengah 11 ya. Hayang nepi ka jam sabaraha ya? Hah? Jam 1. Wih, jam 1 malin pangaosan penganiayaan subuh. Teras ke. Paingan disusul-susul dengan aneh. Kepani mah jangan iyalah kenera anu di dieu mah balener lah ieu mah rada sengklek seutik mah da ieu mah. Atuh da santri restan ieu mah tuh. Bo, teraskeun. Nepi ka dinya Rasul diuji ku Allah enta Rasul piwarang hijrah ke negeri Thaif. Di Thaif Rasul nyebrang letak panas jauhna hampir 2 kilo sabujal letak panas Rasul dina letak we mapah ari geus dugi ka negeri Thaif Rasul ditinggangan ku batu lain disambut ku sunyemuan nepi ka Rasul belah waosna potong nu payun eta teh kenang-kenangan ti urang Thaif. Bo, didoakeun Thaif muga-muga sing jadi wilayah nu subur dugi ka ayeuna Thaif janten wilayah anu tropis subur matak Bapak Haji Ibu Hajah nu kantos ka Mekah hek ka Thaif di Thaif aya kebon jagong aya kebon waluh abdi menuju di Mekah nuang lauk eta teh lauk ti Thaif beda rasana teh rada kesat rada heuras. Eta laukna teh ngan henteu we ari marancung mah barolotot mah nya da meureun urang Arab laukna ge henteu ari mancung. Bo ku abi didoakeun urang dieu muga-muga barakahna Isra Mi'raj ayeuna sing tiasa angkat ka Mekah Madinah. Nu teu acan angkat sing tiasa angkat. Anu tos angkat sing angkat deui. Ku abi didoakeun para ustad sareng para santri na Gusti muga-muga sing tiasa ibadah haji minimalna umroh. Ti mana we ibadah haji mah tuh di Ciamis aya Banar Kurupuk disebutna Haji Rangu eta teh. Di Langkap Lancar Akiti Gigir Banar Gula disebutna Haji Giung. Da gula. Nu karunya Banar Manu balik ti Mekah pada nanya ka mana Pak Haji Burung? Ta eta. Bo nganeng-ngonang nu kieu Bo. Jadi garis bawahi bahwa Isra Mi'raj ini saur ulama disebutna darul imtihan tempatna ujian. Abdi bade naros ai Rasul mulia, ai Rasul soleh, ai Rasul agung, abdulul makhlukot pangmulia-muliana makhluk. Kuduna menta bahagia ka Allah tapi penderitaanna leuwih berat batan urang. Hei, Rasul nu mulia nu sampurna ge leuwih berat tibatan urang. Matak tina Isra Mi'raj urang kembali tersadarkan, hei umat Muhammad nu hadir wengi ieu sing emut Kangjeng Nabi nu mulia nu soleh ge diuji ku Allah. Komo urang jalma nu loba dosa, betul tidak? Urang mah pirage diomongkeun, ditukangeun Rasul mah dihareupeun rek dibunuh, rek diracun. Keur salat Kangjeng Nabi nuju salat dibanyur ku tai onta. Bo, urang mah karek diomongkeun ge geus lemah. Apa anda aku mah bubuk ranginang. Aya ibu nu rek ngaracun ka urang. Sakeul-keulna jelema moal aya ge salaki teh teu ka haja. Sare teh ge pan di luhur ngorok teh handap disada. Buar. Pandina Fatul Muin mah hitut teh tilu napi kieu mah geuning aya hitut puset aya hitut puswa aya hitut durotun nu kumaha hitut puset ta eta nu merdu
Aya hitut puswah teu kadenge sorana mah ngan 2 RT geger. Keur leutik masuk di amuan komo santri masih modal. Aya hitut duratu nu mata keuner kaca. Buah. Tak kitu. Bo, urang mati bang diomongkeun di tukangeun ya geus. Rasul mah rek dibunuh, rek diracun. Bo, Isra Mi'raj. Apakah jelema percayaan kabeh ka Nabi? Henteu. Aya nu percaya Abu Bakar Siddiq, aya nu teu percaya Abu Jahal CS, aya nu ragu-ragu tokoh munafikin namina Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul geus Isra Mi'raj sugan jelema raresepeun kabeh? Henteu. Aya nu pro, aya nu kontra, aya nu apatis, acuh. Hirup mah moal leupas tina tilu, aya nu resep, aya nu teresep, aya nu acuh. Rek jadi ajengan, rek jadi kepala desa, rek jadi RT, rek bertetangga, jelema mah moal bisa resep ka urang kabeh. Urang moal bisa maksa jelema kudu resep ka urang kabeh. Ngaleuweuhi Rasul, Rasul nu sampurna gaya nu keheuleun komo urang. Betul. Jelema resepen ka urang kabeh saurupun guru hati-hati matak ponok umur menikah yung eta jalmi ya Allah lep we eueuh maot matak ece mun aya keheul jelema nu keheul saurang 2 urang eta teh ece matak panjang umur kan lamun salemur keheuleun kabeh ka ece tata pertanyaan berarti ece teh pika sebeleun bo ek jadi ustad, jadi kiai, jadi RT, jadi RW, jadi naon wae nepi ke kepala desa punten teu kabeh jelema bisa resepeun ka urang sabab boro-boro ayeuna jeung batur adi lanceuk esok beda eusi kepala komo urang jeung batur Kangjeng Nabi ya Allah teh aya nu keheuleun eta teh nu sampurna matak ustad mah di ditu di Tasik mah teu meunang salah ustad make sarung disangka burut make calana disangka ngongoraeun atau aing kudu di underrok cek aing teh. Pan urang mah di sarung teh ngeunah sehat tak angin-angin atuh. Ajengan usaha disebut di dunia kiai ayeuna cicing wae eueuh ka hayang nyebutna. Cenah toma cicing wae. Jadi aing teh kudu maling atuh kitu mah. Bo abi mah make kopiah lain sok suci, make sarung lain sok soleh rem ece da bege jelema biasa. Komona jero angkot. Oh, hareup-hareup jeung nu nyusuan. Nyaho nu nyusuan teh da herang atuh. Ngadaing ge jelema biasa tuh. Ustad ge jelema. Mun deui kopiah mun ku aing ditempo terus. Adena we make kopiah cekit, eureun da rem. Da aing mah ustad ceuk batur sanajan diri can rumasa ge saeutik ge jadi ustad can rumasa. Da ceuk batur era aing jadi kieu we tungkul. Da ustad gari tungkul we mah cangkel ceuk. Ah ditempo we saeutik mah. Sugan eta orok nawaran ke urang henteu sugan kieu Pak Ustad ngaleueut henteu cek beri ngagemol we cek aing teh bo sok jadi RT sok pangheulana pejabat nu beak dosa nama RT naon da diomongkeun wae halo jelema nu keheuleun ka urang nu ngomongkeun urang teh jelema nu nyaheun ka urang batur geus sare si eta mah can sare urang mah nu diomongkeunna geus situ mancan ngomongkeun urang nu sok keheuleun ka urang mah bari nepak tarang teu kaharti geus meuli deui motor teu kaharti geus jeung deui imah teu kaharti geus meuli deui kebon teu kaharti geus meuli di kursi anyar teu kaharti geus daftar umroh teu kaharti geus meuli di mobil teu kaharti we hirupna teh kitu tell me cek aing teh pan tatangga teh rupa-rupa aya tatangga teh urang meuli motor si eta mah ngebul ceulina teh siga kenal pot urang meuli kulkas si eta mah muriang siga dina jero kulkas tiris bareng dikerok teh aya gambar kulkas sing inget we Rasul nu sampurna gaya nu keheuleun komo urang matak urang tobat tepi ka ceurik hese diomongkeun ku batur mah diakutan dosa urang ladang manehna istilahna tahajud ladang manehna ngaji Quran dipilahkeun ka urang matak nu ngomongkeun urang teh bere hadiah nyieun kue sing gede Assalamualaikum teteh ieu hatur lumayan kue ti abdi aya acara naon neng teh aya acarana naon ih meuni panasaran nih ageng-ageng teuing kue ih pan teteh teh sok nyieun kasaean ka abdi
naon atuh kasayan teteh kan neng teh pan teteh teh sok nyarioskeun we abdi goblok gitu atuh. Ulah guguan salagi urang bener pro jeung kontra mah aya berjuang mah tuluykeun ulah mikiran jelema hiji nu keheul bisi mata gering geus we tinggalkeun loba keneh uruskeun mun baperan hese ayeuna yo apakah eureun jelema tukang popoyok jelema tukang iri dengki henteu urang nyeun imah nyebut teh imah teh alus ngan leutik kok kitu. Aya we di cawadna teh imah teh alus ngan leutik kok da guguan karena omongan batur imah teh digedean we imah teh gede ngan teu puguh potongan tuh sub kanu hajat ieu teh meni alus pelaminana mah ngan dagingna liat ka daging-dagingna parasmanan dipoyok aya daging dipuji pang ieu pokona mah ieu nama daging nama hipu ngan pangantena liat da geus kolot panganten lalakina. Yo tatangga meuli motor eta mah motorna berat ka hareup padah cicilan pan beda pas di kelak pas di ieu teh pas digas teh lising setoran pangi jeung balada ngalakson kredit ya. Halo Bu, ingatnya Rasul kenapa diangkat oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Tidak ada nabi seperti beliau yang diangkat ke Sidratil Muntaha karena penderitaan. Rasul lebih berat daripada nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu hanya mengajarkan agama kepada wilayahnya sendiri, kepada negaranya sendiri. Tapi nabi kita harus menyebarkan Islam ke seluruh alam dengan kondisi yang relatif muda, 23 tahun ke Kangjeng Nabi. Jarak dakwah nangis mencakup setengah dunia ku Kangjeng Nabi bisa dikuasai. Bu mata ke Rasul mah segala aya geringna teu damangna aya terus naonna fakirna aya dipoyokna aya rek dibunuhna aya. Mata ke Rasul mah diangkat ku Allah ka Sidratil Muntaha. Ibu diuji ku Allah dibebetkeun ya terang bal baekles dibebetkeun ngancul ngaluhuran imah. Ece dibebetkeun ku ujian rek diangkat ku Allah buat teuing ece nu terkena daripada abdi mah dikena di dunia ece ku sabarna buat teuing malaikat mak wawuheun keneh ka ece nya urang mah dikena dionang di dunia teuing di akhirat teuing ayeuna ge di langit mah buat teuing ece nu terkenal. Mata kulah katipu ku jelema tukang ngonang kieu. Biasa we nyuguhan kos di dieu cai teh 2 paling. Ieu mah di Cianjur teh 12 gelas atuh. Aya Pokari Sweat, aya Mijon, cek aing pada eta keneh. Aya deui naon teh gelas, sari gula asem, aya kopi kapal api, aya kopi luwak, aya pantai, aya Sprite emangna aing ngajengan kasurupan. Nu kudu hormat mah ka kiai nu di lemur. Eta nu diripuh ku urang mah nu meunang ngonang kieu. Aing mah jangan sakolenya ieu ayeuna ge balik ayeuna ge sagedeung deui ge matak sing hormat mah ka kiai nu aya di lem ieu mah keur mingguan batuk kakara dibere cai tu cenah pangarsa ajengan cenah batuk pasihan cai bilih paeh gaya nu kitu ge ari kaajengan nu meunang ngonang waduh meuni sagala tah ieu ngaranna kampung nu ngarti kaajengan meunang ngonang mah sakiala kadarna we teh kudu hese-hese teuing aya mah Sprite jeung Fanta kana mobil keun tah kitu da pilaraan. Alhamdulillah. Ya bener kudu dituluykeun ngaji geus penting ya. Astagfirullah teu boga rarasaan ieu. Bo. 2 hikmah Isra Mi'raj teh peringatan. Rasul diangkat ka langit seueur titingalian ngan aya titingalian teh hiji we bisi lila teuing. Ece aya nini-nini. Tah kieu make iteuk botol. Cing ulah seuri meureun umur 80 teteh umur kieu mah tah atuh iteukna ge ku botol ngan reuncum loba emasan berat ngan biwir burum yo dipulas dangdan eta tumaros Rasul ka malaikat Jibril eta teh gambaran dunia teh geus kolot baheula zaman Rasul kieu ayeuna mah kieu dunia teh
itu baheula lagi geus kieu geus kolot ayeuna mah geus kieu ngan dunia geus kolot ge dangdan wae mana buktina loba bangunan nu bertingkat jalan lecir listrik caang teknologi canggih sagala dimudahkeun tapi inget dangdan wae dunia teh geus kolot sing loba eling ka Gusti ke dibere gempa kakara areling dibere gempa mah Allah eta mah lain eling sok dibere gempa menu sok salat utara salat pasti Allah-Allahan wal aya dibere gempa kehet moal aya abi tahun 2010 di pesantren kene keur marani bulan puasa jam 2 cek aing geus teh makruh mani jam 2 tuh bulan puasa eta ngarajleng ti WC di kamar mandi ngarajleng sirah kuyungut ku sampo eta nu abel-abelan cek aing hayang seri ongkoh sieun ongkoh jadi elingna teh geus dikepret ku ujian ku musibah kakara kayak geus loba hutang kakara jadi rajin ibadah teh ngadak-ngadak tahajud geus loba hutang ya Allah geuning abi teh loba angsuran ya Allah ibu inget ka Allah mah kudu keur normal ta'arrufir roho ya'rifka fisiddah kenalilah Allah keur lapang niscaya Allah akan mengenalmu dina waktu keur sempit sing eling ka Allah teh keur normal engke geus meunang kararepet ku Allah ditulungan amin ya robbal salaki geus kagoda ku budak SMA kakara ceurik ya bapana budak ya Allah geus tara balik ya komari inget ka beudeuh da ece salaki keur soleh diantep wae matakna rumat boga salaki nya ge leutik misalkeun ceuk ece teh wahai Arjuna kecilku kitu boga pamajikan siga leupeut sumedangkeun bae ceuk bapa teh wahai bidadari gebidku kitu matakna iker bobogohan kasih cinta ganti geus kolot ge lepet kitu peot kasihku peotku gitu atuh bo da awewe ayeuna mah yang disebut embun sugan aing teh sabun bunda bo aing nepi ka kieu kopiah gedeng-deng jeung morosot di aing aduh sing inget ayeuna mah hayang soleh luar tingali barudak dek di pesantren zaman ayeuna baheula mah soleh biasa karena gogodana can pati loba dahareunana alami baheula mah TV ge CRT hiji eta ge hitam putih eta ge make aki da kunini mah teu bisa ku aki we aya film aya film gelut eta pat diteungeul teh irungna crot teuing getih teuing leho da warnana dua pan beulang hayang film rame layar tancap di nu kawinan bari geus caricing ngadar suuk film nanti DKI Dono Kasino Indro kadiana Angling Dharma bedituna Oma eta teh karya we pala-pala film Oma mah kecareurik eta teh si Oma soraan aneh aku tidak ada suara aneh eta ceuk kokom ceurik ya Allah si Soma ya Allah si Oma ya Allah tang tayungan si Oma ya Allah careurik eta teh balik teh aing seuri we cenani sarua karya tah bijuju ceurik eta ceuk kokom bi eti ya Allah si Oma meuni karunya cenah baheula mah dahareun alami keneh hayang ngadahar daging hayam sataun 2 kali atawa 3 kali hiji mun samen 2 mun lebaran 3 mun tamat Quran kakara ngadak daging hayam eta ge cekolat teh entik-entik enggingna ende nguna entik-entik enggingna ende nguna dagingna mah segede cileuh baheula mah eta na dagingna mah segede cileuh sangguna mah segede peureup lop ceuk punini ujang Asep ka incuna teh kadarieu geura armam punini keur ngagoreng enog-enogna hiji kalapana 2 hulu aduh dikocek teh menghilang eta teh aya nu kawinan dibere berkat ku pipiti teh eta Gusti teh tahu ge dibagi 8 da incuna 8 paling di dahar tahu teh jadi ieu we nyelap palebah daging dibagi 8 cai nyelap we di dieu nyewir
eta lolodeh bihun asa ngadahar huis desa eutik sok baheula mah aki-aki ti magrib nepi ka isya teh teu baralik da balik ke poe caricing we ngabarako dina amen masjid geus ngaji Quran mah heueuh bari eta dikalolor pan dipake ilmu sapinana teh diporosotkeun da pan bisi kabawa najis teh si kolor teh diporosotkeun rek salat teh numpuk kolor teh di jajaran tukang sugana paharili sakitu poek ge tibang diameuan we ieu kolor mah ngesup cenah ieu doa akang cenah ieu mah kitu teu pahili padahal teu make listrik so ayeuna mah dahareun bahan kimia kabeh ti 100 perak nepi ka jajaneun ratusan ribu ge kimia abdi geus jadi ajengan pan anger we mun nyayur teu make pecin teu make royco teungeun nah zaman pun ini mah cukup we ku ieu non teh ku muncang leres make santen seungit teh hayang leuwih gurih sing sringkeun leho pan kitu bal boh sok ayeuna mah pan ayeuna mah dahareun serba kimia dahareun beuki ngeunah budak tontonanna loba boro-boro ka bioskop jauh dina leungeun budak ibu aya bioskop TV teh eta HP Negara Raya SD kelas 1 geus bobogohan jeung kelas 6 nyebutna ge mamih papi eta teh karek SD geus bobogohan nyebut mamih papi geus SMA mah uyut meureun ka Kabogoh teh da geus sekolah indungna sarua di pabing depression naon ai pabing depression depresi tingkat tinggi siga nu teu stres padahal stres eta awewe teh lamun dipoto sok bisa 80 gaya awewe beda jeung lalaki kian kieu ge hese lalaki awewe bisa gaya teh iwati modal tuh dipoto ayeuna mah usum selfie nganteran ka kebon selfie nya gegero selfie masak gegero selfie ngabaso ngaji engke mah maot ge bari ngagoler nya maot selfie guys aing paeh nya kitu Allahu Akbar ayeuna mah aya gempa siaran langsung guys gempa guys cek aing lumpat bisi katingang matak budak dek ngaji tingalikeun nu leutik masih kapeda ge sarare heula mending kitu neng daripada gandeng budak normal tah alhamdulillah tah kitu matak sing loba eling ka Gusti terakhir hikmah Isra Mi'raj teh titipan naon cenah sok aya Isra Mi'raj teh disebut oleh-oleh salat teh leres ngan kirang tepat ari oleh-oleh mah aya nu resep aya nu henteu ai titipan mah resep teresep kudu dilaksana jadi Isra Mi'raj teh ngengingkeun salat teh titipan nu kudu didugikeun ka umat nah eueuh ai sakali salat sabaraha menit 5 oh nya tuh sepakat jeung urang tasik 5 menit di dia aya nu iswa 60 tahun aya sakali sholat 5 menit umur 60 tahun sholat tak ku abi dihitung 280 hiji poe genep jam umur 60 tahun sholat nama teu satahun-tahun acan ayeuna kulem terang kulem bahasa Inggris nama je bahasa Perancis nama hees eta teh ayeuna kulem genep jam umur 60 tahun kulem nama 20 tahun seueur keneh kulem seueur keneh sholat kulem Allah mah nyaheun ka urang ece mun geus tunuh sugan kudu nutup-nutupkeun panon ku leungeun karunya nu boga anak salapan nutup-nutupkeun siga nutupan janela rabbi la takilni ala nafsi walau bi tarfat ain Allah mah ngurus soca urang sok ece mun panon kudu ditutupkeun karunya kerapat di KRT antos magrib teteh bade ka mana ieu tah ayeuna geus jam 8 biasana si bungsu kudu sare karek ditutupkeun sabelah tadi abdi yuswa bade 40 tahun can pernah panggih jeung jantung can pernah panggih jeung paru-paru sorangan can pernah panggih jeung pejit sorangan boro-boro jeung pejit jeung paru-paru jeung jantung jeung tukang ngeunceuli ge teu daek panggih di Tasik ece aya baso sa mangkokna 100.000 nu spesial nu biasana 60.000 geus di balong mah eueuh nu ngaku
Nges di walungan ieu mah da baso 100.000 benten konengna ge lembayung. Tak ieu mah baso ieu mah baso cawene koneng 10 ribuan benten da coklatna ge benten ieu mah siga silver queen. Nu di dahar ngan ukur jadi brat brit. Nu dileueut ngan ukur jadi war wer. Nu dipake ngan ukur jadi wak wek. Nu abadi mah amal soleh. Ya Bu, sing nyaah ka pasantren ka masjid ece dunia dibawa maut moal bisa titipkeun aya masjid nu keur dibangun gaduh semen 2 sak ajengan pada KM ieu nitip 2 sak semen kanggo pembangunan salagi masjid eta dipake caang we pakuburan ece mah aya nu keur ngabangun pasantren ajengan Pak Kiai nitip ieu keramik 5 dus salagi pasantren eta dipake caang pakuburan ece kitu ece hoyong ka surga hoyong maut. Ih, hari ka surga hayang ari maot embung rek mana asupna nu kudu kadinya heula. Ulah wa ka ieu nya tuh sing paranjang umur. Ya Robbal. Dabi matara sirik anu maot mah bager. Sugan kamari sahanapeun maot teh umur 25 aing kiraha kos batur tahara. Bu. Alhamdulillah. Kade laksanakeun sholat. Cek Rasul 3 cirina munafik apal kabeh ge dina lagu ge aya ngan ditamahan hiji cirina munafik teh lamun salat subuh sering kaberangan cek Nabi wa ayakuna munafiqon holisan lamun dina diri aya keneh salat subuh sok rada liat aya keneh munafik mun hayang bersih sing salat subuhna sing rancage boro-boro ece aing ge sarua moal nyalahkeun ece urang ge sarua komo mau balikna jam 3 mun disarekeun poeur kabablasan hadena we boga santri aing mun teu boga santri moal aya ka era ceuk pun bojo teh ya santri tos garugah ya tinggal itu tos ngarantosan aya ih aing ge jelema cing tunu kitu santri mah geus karewe Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi ngadagoan uing teh eta santri nu gede mah da geus hidang kesel meureun bukakeun janela imah teh deukeut masjid ya Robi sok demo ka aing cek aing padahal aing can datang wae meureun hayang salat subuh hese teh perang hate teh simut sajadah simut sarewe simut sajadah gelo dipake simut ta eta mata kepada KM masjid sing loba tihang 8 tihang teh 10 saya teh 20 ke masjid Jami mah musola mah 8 genep saya tak kanggo naon kanggo cadangan makmum subuh kitu maksud aing pan aing nu adan aing nu qomat geunah ieu loba tihang aing berjamaah we jeung tihang nah cek aing teh pas assalamualaikum teh narangtung wae cacak adan ku aki-aki ge ih tibra we da nu ngora dudaekeun adan ge geus pahili adan ge geus pahili jeung sora sapi ece Hai aing na panitiana ka ditu jadi dinyakeun sebenarnya mah loba abi teh ka Garut teh leuwih ti 18 ngan panitia cawane koneng mah geus dicaram ge bisa abi eueuh di imah ka ditu we jadi aing era teu datang teh kitu nu kadua ngacina dinyakeun we sanajan geus barudak mah siga peda ge bae kan dan penting mah ieu teh remako remaja kolot boh ya adan geus pahili jeung sora sapi ge tibra komo ku adan nu alus cek si abah wah tes payang coy cebuh heuncing lu eta cek pamuda di posrona teu nanyakeun terus kapan ngomong mugi Gusti ngahampuna kana dosa indung suku da bari asam urat Pak matak ece sakedeung deui Ramadan nya bakal sono kana ibadah kana adan ge sono Ramadan ngadenge adan ge ih tas lohor deui nya deuh mending ngeunaheun aya deui adan hayya ala salat alhamdulillah tos asar datang we DKM ngumumkeun kana waktos magrib mungkantun 7 menit deui beratak abeh karunya eta euy cau geus diperkosaan tarempokeun palebah Allahumma sholli wa sallim
geus asup cau padahal sholawatan. Padahal Allah karek nepi ka Allah can nepi ka nabar cau manggeus beak opat aslina. Padahal la ilaha illallah komo barudak mah ih segala diasupkeun ibu-ibu tos capek jam 5 karek beres nyangu kadang setengah 5 jam 5 tuluy kudu buka wareg beteung barudak mah segala diasupkeun cimol cilok keur taraweh nu gancang teh uyuhan teu ngagorolong ge eta jaban nu payu teh nya eta pan imamna gancang leres di Tasik mah duka di dieu mah saeutik nu imamna landai mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin amin amin. Tasik Bandung ya. Ceuk si Abah Ujang, Abah mah di dieu mah asa paripuh taraweh di dieu mah asa nyeri cangkeng. Ceuk pamuda Abah mah babari tina ruku kana sujud teh kari nyuntrungkeun. Eta nu imamna kikituan nih gancang eta mah ulah make kopiah make helm. Bilih tabrakan pan. Sok ibu-ibu geus kitu sare kurang datang we waktuna saur kudu masak memeh masak teh tahajud heula. Alhamdulillah. Kawas pun bojoh hayang kaburu masak, hayang kaburu ngisikan da beak sangu ku santri ai Ramadan sok dalahar di imah. Beak ku santri sangu teh ngisikan hayang kaburu, kiih hayang kaburu. Da eta bareng ngisikan jeung kiih werwok teh engge naon sora di WC ieu werwok. Oh meureun kiih bari ngisikan. Alhamdulillah. Sing bungah datangna Ramadan teh bimakna isti dan faroha di dinya teh fariha Ramadan teh bimakna siap sih. Mudah-mudahan saumna kadang diterima kadang henteu tapi ku bungahna urang meunang ganjaran anu ageng di hadapan Allah. Jadi sabaraha naon poho deui da seuri wae hiji ujian dua peringatan tilu titik hiji ujian dua peringatan tilu titik isuk aya nu nanya teh tilu hiji ujian dua peringatan tilu titipan sanajan beri heureuy aya bawaeun balik yes da abdi ayeuna tuluy abdi teh moal balik ka imah tuluy we ka ditutu Cikalong Wetan Bandung Barat penting isuk di Purwakarta isuk-isukna nya kudu ka ditu teh kata pos Bogor tuluy ka Banjar pamajikan mah atoheuna yes da apaleun salakina bakal loba dulur kana bijeng ecet kana duit ampun teuing alhamdulillah jadi sabaraha hiji ujian dua peringatan tilu alhamdulillah aya 5 menit Ustad cenah sora sok robah sok samenit teh Jainuddin MJ kan terus dionang ka dia sok onang moal datang moal ada geus maot apa tah MJ mah datangna teh kudu dipencet kieu sora hayang robah mah nya eta di dieu remote na jang di dieu salah mencet jadi sora soang teh kitu MJ sugan mirip sugan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa karena tidak bisa dicerna oleh akal. Akal kan kekecilan. Betul? Betul? Nah, jadi maronyong gitu betul. Urang meresep ke MJ teh tilaletik di WC ge ceramah. Saudara, kenapa saya nyeri beteng kitu? Bro teh ngising mencret saudara. Betul. Cek pun bapak juri grepeh sia ceramah di WC sia teh. Ari abdi ka pun bapak bisa ngabalikeun, henteu ai pinter mangan nyeleneh. Cek mun abdi disebut juri anakna ari bapak naon bapakna atuh beuki ngambek. Cek pun bapak teh gitu kehet masih mah bisa we ngabalikeun ka aing teh cen. Cek pun biang cep sok dicepkeun keur diogong mah. Tara nuris cep. Cep teh lain kasep cepot aing. Cep pangmeserkeun bawang sareng cabe ku abi diwaler ku MJ. Ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe keriduanmu akan serukurai wahai ibunda. Betul. Cek pun biang nanaonan eta. Balik di warung ini bawangnya. Ini cabenya dan ini angsulnya. Waduh.
Cek pun beang teh masihane tutup abi teh ku MJ. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Tuh tereh ngeusan pasti ngaji itu. Agim. Wang onang agim sugan datang. Beh dia sok onang da moal datang tuh ngadadak bawang ku ceuli urang. Sing heula geus beureum da unggal peuting atuh. Prege kamari pemilu dua peuting teh dua peuting. Keur pemilu jeung tos pemilu prete eta we dua peuting minangka nama pamajikan ge geus galeun Pak. Nya atuh da teu katoel-toel. Atuh da kumaha deui Pak kieu da urang we bunga ece kana butuh wae ari ece. Cing agim heula wang onang cici. Apa kabar Ibu? Aa mah bahagia ya. Karena apa? Baru kali ini mendengar ada kampung Cawene Koneng. Tidak ada se-Indonesia juga, betul tidak? Jadikan Isra Miraj ini ladang kita bercermin. Rasul yang mulia saja dihina, tapi tidak hina. Kita mah dihina memang hina beneran, betul tidak? Halo, kenapa tinggal rong begini ini teh? Cek ecemnya ya agim banget na bulenak gitu. Terang Pak Gojali, Ibu, Ma terang Pak Gojali. Pak Gojali nusok na radio. Tah wang onang heula ku ceuli ya Pak Gojali. Pak Gojali naon sababna make urang kudu syukuran. Sabab diparentah we ku Allah. Nabet Allah teh loba pamentana mejeuna dan nu bogana. Kedah kasaha Pak Ghazali urang syukuran ka Allah jeung ka manusia. Geuning Pak Ghazali teu ngaleueut seprit da teu aya di panitiana. Geus sakitu pangarsa mangga wilujeng hapunten. Ya tos wengi mangga sing sehat pangarsa hapunten ya. Mangga pangarsa sing sehat dohir batin. Moga-moga pangarsa tambih-tambih manfaat. Ya Rabbal. Tinggal Oma. Bo, di dia sok nanggap dangdut tara. Sok aing nyaho ketempo. Baheula jadi MC, baheula teh lamun teu kapanggih ku guru bakal jadi MC moal jadi ustad. Di nu kawinan teh nga-MC-an abi teh. Sok mangga pangarsa heula. Bo, alus mana MC nu sok ade jeung urang? MC qosidah modern dangdut jeung urang alus mana? Ya. Ceuli. Pun guru nempo urang ding siga sora santri urang pek teh nya keur parasmana nek nyokot daging kalaka nyokot laja mata kade nu sok masak di dapur nu hajatan laja tong dihijikeun kana daging penipuan alus mah diparut teh ta urang disodong Ustaz cenah geuning eta cenah 2 bukur teh dituang nah teh lebok ke ku sia da cing alus mah na MC nu ka dieu jeung urang cing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama qasidah modern kita nada hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya sebuah sajian instrumentaria tadi bisa menghibur Anda pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan marilah kita sambut artis kita LP Sukaki untuk Anda. Matak lamun aya nu dangdutan di nu kawinan sok balik geus nyarenkeun malain panati sok terakuat suku. Lain mah jadi ustad jadi suku hungkul joget teh. Ieu mah ustad dia di dieu mah balager. Paur pinah kena bujur. Matak balik. Oma Irama siap. Tuh filmna Satria bergitar. Sorang naon euy Ustad aing disebut kuda kakara aing jauh-jauh ti Tasik disebut kuda aing deng 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 ngade melipkap baseuh mik kieu aing datang Rika Rahib Roma aku tunggu dari tadi kehadiranmu wahai Roma. Aku mohon padamu Roma agar engkau bisa mengobatinya Roma. Cek Oma, insya Allah. Menyaya Oma petekel. Jadi Oma ngagitar nanti baheula kieu. Judi. Kunaon Oma ngagitarna kitu wae sabab Oma teh neangan hulu gitar nu potong kieu Pak.
Jadi omah yang jadi presiden mata teu kabawa kamari ge. Mun omah jadi presiden capek unggal poe, cek omah lari pagi capek dah lari unggal poe. Mun omah jadi presiden aya menteri nu maot ge, Pak Presiden ada menteri yang meninggal, cek omah gali lobang. Ya kana lobangkeun cek sakana bedukeun atuh. Mun omah jadi presiden lagu Indonesia Raya dirobah biasana. Indonesia tanah airku, kok omah diganti Indonesia Raya merdeka merdeka. Paur nu upacara karya kabeh. Matak mun omah jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri agama na Mansur S. Sabab Mansur S mah ngalagu ge make tajwid. Kok mau ngaji Qur'ana? Ya lagu Mansur. Rembulan tugunah dua harkat eta. Mun omah jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri pembangunanana Iwan Fals. Pementeri ada bangunan yang sudah tidak layak. Oh iya bongkar. Mata aing urang diresep kena keprok aing mun asa jadi japati aing diserang ibu mata omah mah ningali aki-aki mawa teko ge jadi lagu mawa teko cek bahasa Indonesiana mawa neng teng teko ceret mawa teko neng teng ceret neng teng ceret neng teng ceret neng teng ceret tuh aya pemuda mawa mobil mundur deui ditanyakan kok omah mah jadi lagu rem tangan sekuat tenaga rendah mengeus penting sakitu we nyacenya sing sarehat urang dia sing dihasilkeun pamaksadan moga-moga sing tebih tina balai. Ya Allah, moga-moga ngaberkahan ka abdi sadaya sasih Rajab efekna kana sasih Sya'ban mugi gedugi kana sasih Ramadan. Moga-moga ku Allah taala nu hadir di tempat nu gaduh panyawat sing daramang, guru-guru abdi sing panjang yuswa tambih-tambih manfaat ilmu, para santri sadaya sing hasil ilmu nu manfaat, sing luhur darajat. Urang dia ya Allah sadaya nu hadir teu di wilayah-wilayah ya Allah hasilkeun pamaksadanana. Mugi Gusti dugikeun kana khusukna ibadah dina bulan Ramadan. Ya Rabbana ya Karim Indonesia moga-moga dipaparin pemimpin nu amanah anu nyaah ka rakyatna. Urang doakeun dulu-dulu di Palestina mudah-mudahan nu tos teu araya sing janten syuhada, nu teu araya mudah-mudahan sing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sareng bismillahirrahmanirrahim sareng. Angkat panangana bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puterkeun panangana dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.